Segala abi tos sholat. Abi hoyong. Naon? Menitunya ho diari-diari. Boga. Oh, atuh. Guteuy. Asana endog jadi itu teh ka mananya? Bawa ku si Jema dipasak euy. Bae tapi urang lapar euy. Ngunar daun sampo we. Lope Ian. Kunaon maneh? Urang teh geuleuh ka si Aas jeung ka si Ian. Nah, maka jeung geuleuh. Unggal papangih keur duaan, unggal papangih keur ngobrol. Oh, mana teh timburuan? Sarua urang ge geuleuh ka si Aas teh sok pura-pura nyeri beuteung diajak ulin teh. Urang boga ide. Naon? Maneh teh pokona mah kudu geulis jeung gaya. Kudu tong aya nu ngelehkeun. Termasuk si Kaas. Ngarti maneh kayu juk buru geura dangdan. Olahraga main kotak-kotak. Siopik naonan. Naonan pik olahraga main kotak-kotak. Gitu atuh. Orang boga tip ame kotak-kotak. Kumahanya? Pala pundak lutut kaki pala pundak lutut kaki gitu nyahu aduh
pundak lutut kaki, kepala pundak lutut kaki, kepala pundak lutut kaki. Mudah-mudahan rutin mah kotak-kotak. Kepala pundak lutut kaki. Masya Allah. Para dosen ting. Wow, meni gelis. Hayas. Itu si Ian pingsan. Berat. Kenaon baru dak. Karena raon marane. Iya budak pingsan. Kumaha nya geurkeuna? Make kayu putih weh. Horea mah Kaos kaki. Barek elek we kumaneh? We maneh. Heuri, barek elek kumaraneh. Sok kumaneh? Kalek urang mah seungit mah mempan. Moal sok ajaran. Biasa ningali bidadari surga. Wow. Yan, si Ayu pan jadi gelis, Yan. Eta mah kabogoh urang. Ayu meni cantik. Nya heula teh mulai nu ngelehkeun urang. Resep maneh. Ayu juga nu geuleuh ka abi teh. Henteu abi mah teh geuleuh ka as teh hancici. Sami wae Ayu. Pokona mah abi anu bakal jadi pamajikan si Ian mah. Pemajikan tuh teh karek kelas 5 kene ya. Bagus, Ayu bagus, aku suka. Abi teh Cager canyan. Lumayan. Apa tuh? Si Ayu gelis. Nya terang. Aca dia yang belut ieu teh. Ngorek nam. Ah, rame ring sian teh. Bingiring. Parah. Terus kan itu anggar si Ayu si Ian. Mana Ayu? Gitu. Percuma ke ante harudang. Si Ian anggar si As. Jadi nyalahkan ke Sisko. Mas Siska mau ngasih saran. Saran. Saya anaknya lagi ngomong. Iya, kunaon? Geningan Ian amung yang si Aas. Ya, asna yang ngiring. Ayu gaya orang ngablut. Juga. Ya. Ayu atau asa ngeunna punten. Ayu urang teh sekolah kene. Asma aku bobogohan, asma temal mikiran salaki Ayu. Pokoknya mas Ian kudu kawin jeung Ayu. Ayu urang teh sekolah kene, urang teh kudu emut, urang teh kada kelas 5. Nyanya. Tong didangukeun Ayu eta mah yang ngarebut si Ian. Asma yang ngerebut si Ian, Asma yang amang hungkul. Sudah ada amang Siskana nyalahkeun we Aas nya di patuangan. Ayo ganyuhunkeun hapunten Aas. Hapunten Ayu. Ai abdi teh nyuhunkeun hapunten teh nya. Aing mah gengsi. Yang satu abi minta hampura. Kakak. Kumaha? Urang teh geuleuh ka si Aas jeung ka si Ian. Hamak jeung geuleuh. Hamak jeung geuleuh. Sarua kumaha gede? Sarua urang ge geuleuh. Sarua gitu. Jangan deh, Chan. Oke. Kudu aya tong ngelehkeun. Kudu aya kumaha Kudu tong aya. Kudu tong aya nu ngelehkeun. Kudu tong aya nu ngelehkeun. Si Ian aing.
tatian heula. Sok tati heula. Hiji. Kumaha? Wow, benih gelis. Tium si Ayu. Teh sis panggil kumaha. Sepatu baju. Wow, benih gelis. Tak gitu tapi cepat gitu. Ran. Kebantu nam kabar udah. Ngorek nam.